Rinehtina gawe bisa riung mung pulung bongkok ngaronyo ngecek ngebur melak tanur urang di kampung Rineh tina gawe urang ngobrol nggak haturkeun semah baktos atuh abdi kahunyuk bokap syukur ti abdi ge teu kantun semah kapihatur kahunyuk buya syukur aya naon atuh ieu teh purua monik disaur ku abi aya pikersal naon Pak memang aya hal-hal anu rek ditepikeun dipadungdengkeun jang soal hirup jeung kahirupan urang di dunya anu pinuh ku romantika kehirupan urang teu urang evaluasi malikan lalampahan dongeng-dongeng anu geus ka tukang-tukang boh hadena boh gorengna beuki dieu urang hirup teh beuki kaharti yen hirup di dunya teh ilaing sing bisa kapanggih naon ari dunya naon ai akhirat bener ulah nepi ka nyaho ngaran teh nyaho dirupa engke na teh bakal tuturut muning dina agama na oge ai ngaran-ngaran tuturut muning tingali muning sanajan bari gede ditungtun ku garong ge ngiclik we jang eta ditungtun ku budak 5 tahun mah digepuk perut sewa teh leureut ngomong hondak itu Pak kana mah digule bener ngiclik ke nutulkeun ta eta jadi ulah cenah wungkul beja wungkul tapi urang teh kudu bisa ngarasakeun mananya mana bener mana salah mana hade mana goreng mana tuturkeuneun mana lain mana nu kudu dipigawe mana lain naon sabab manusia teh anu disebut mulia bisa teh disebut mulia lamun eta manusia teh bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan jemuhun sabab lamun teu kitu bakal linglung jak jadi atuh anu disebut dunya teh naon Pak oh jadi anu disebut dunya teh seuri regepkeun heula atuh sabagian kena seuri jemu cing anu kapanggih ku si lain mana dunya teh oh iya we nu katinggal gunung-gunung walungan sawah bumi bintang eta segala rupa pangabutuhan ya tiap kali kabutuh teh dunya ta eta nu jadi linglung teh nya nah linglung na model eta teh dunya model buah model pare keusik sarupa ta eta teh kapurna dunya teh eta sakumaha geus dicaritakeun ku si lain eta teh mangrupa kapurna ari dunya mariweuhna riweuhna kumaha contona si lain boga mobil nya nya eta teh kapurna ai dunyana teh kudu ngumbah kudu mayar pajak kudu ngabengsinan riweuhna sabab dunya teh alam panah alam ruksak alam riweuh ai akhirat mah alam tenang hasil buahna tina pagawean anu ripuh teh kaituna
senang akhirnya teh. Tapi aya anu akhirna dina endingna teh tragis. Tragis. Aya nu dina endingna teh happy aya. Aya nu dina endingna teh happy henteu. Tragis henteu aya. Aya nu bete wae aya. Sakur anu teu mungkin ceuk jelema munguh pangeran mah mungkin wae. Mungkin gitu Pak. Contohna naon Pak? Ceuk jelema 2 tambah 2 teh opat. Tapi pangeran mah bisaeun 2 tambah 2 teh 2. Nah teu mungkin teh. Tah, aja teu mungkin. Nah bet atuh geuning wa. Nya atuh bet atuh geuning. Ih, kagila-gila ketingnya. Bacanya nih subah. Kumaha teh Pak, pan abdi mah jeung sararea ge sadunya malahan jelema mah nyaritakeun 2 tambah 2 teh 4. Heeh. Eta. Tapi pangeran mah bisaeun 2 tambah 2 teh 2. Contohna grapek nuna care 2 di kolong, tuna we hayam 2. Tinggal 2 we care. Dicudem tak care. Oh gitu. Hiji tambah hiji 2 bisa pangeran mah jadi 15. Contohna grapek ngukut hayam jago hiji, tambahan hiji kubikang jadi 15. Leuwih malah. Leuwih malahan. Tael. Komo lamun jaluna beukian we nya Pak. Eta ilmu aya masyarakat. Oh. Wah, luar biasanya Pak. Wah, sepuh. Bener. Tak itu dah. Dina ilmu matematika ge Pak bisa jadi ilmu. Sagala rupa di dunia teh mun teu jadi ilmu rugi. Rugi bener. Sakur nu kadenge, nu katempo, nu karaba, nu karasa, mun teu jadi ilmu rugi, malah mun dimubadirkeun deui. Inna mubadirina kanu ihwana sayatin. Sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Uluk nya Pak. Tata. Luar biasa ya Pak. Mode ilmu matematika teh mode kumaha Pak? Nyawa sering positif. Oh apa? Nu kumaha? Nya pergi ngejaga pos hansip eta mah sudah kunyuk. Positif kali positif sama dengan bener kali bener sama dengan bener. Bener kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan bener. Oh tak gitu. Maksudnya lamun nu bener benerkeun eta teh bener. Nu cilaka teh nu bener disalahkeun eta teh salah. Lamun nu salah salahkeun eta teh bener. Heuh nya. Jadi nu salah mah salahkeun. Heeh, bener teh bener. Kiai meureun ngajak salat ka ajengan sama dengan bener. Garong ngajak maling ka kiai sama dengan salah. Garong ngajak maling ka bangsat sama dengan bener. Bener goblokna teh garong. Tak kitu euy. Jadi dunya teh riweuhna. Sedangkan pan urang teh kudu senang ulah riweuh. Kudu di dunya mah. Lamun teu riweuh si lain moal aya kasumangetan hirup. Nu matak jarah ka pamijahan geura sok. Pamijahan mana gitu kan? Jarah ka pamijahan. Maksudna
aya hartina mijah naon teu cicing motah lincah tah jiwa urang teh ulah kelut ulah kuuleun ulah matung sok pinah ajarah teh pinah kana mijah sok bisi aya tanah nu kosong pelakan manfaatkeun cing lincah ya tuh ulah kuuleun ulah kedul malah ceu kiai mah baheula ulah ngukut patung cenah di imah sabab malaikat rahmat mah datang deuleu ngirim rezeki bener sabab sieuneuan ku patung balik deui nah cenah aya malaikat borangan kitu nya nah bener tuh nah bener gitu maksudna naon si lain ulah kedul ulah matung aya matung teh hayang dilulus-lulus patung teh deuleu Geruk kupan nyukup gede kupang hayang dinangna dinengne mode jelema hayang diogowe terus dahar beuki nginum beuki udud beuki tapi ngajentul we gadag ta eta nu kudu pek-pek teh nu kitu deui geruk kupan nyukup gede ku pamere oh jadi kudu mijahnya heeh mijah di dinya teh ceung aya gunana kabalarea rancingeun hoerunas anfa'uhum linas dah gini eta harap jadi panghadena jelema teh nu aya gunana keur ka batur contohna puasa teh dina bulan Ramadan ai Ramadan teh hari pembakaran ai manfaatna nyaeta anu hese digampangkeun nu hese digampangkeun kumaha akibat puasa teh panas Ramadan teh pembakaran hasil perih terus betapa bingungna eta hileud tina tangka buah anu aya di Kadipaten hayang manehna hayang ulin ka Sumedang betapa hesena eta hileud karek turun wungkul ku si pacok hayam ayam kadijek ongkong teu dipacok hayam kajajak hansip bener keburu main grel teu kajajak hansip oge kajajak nu pasea tuh kageleng mobil nya tapi eta hileud manehna puasa ngabulan maneh mikir kuring puasa ngabulan maneh bakat tingkul teu dahar teu nginum panas awakna akibat tina panas jauh jang-jangan jadi kuku-kuku ka Sumedang teh atuh jong ngiplik kitu gampang pan bener ka Sumatera tidak itu teh oh yoi heeh nah eleh ku sato mikir keuna tu aing rek ngabulan maneh ah rek ngabulan maneh ku simut oh ngan moal jang-jangan gitu atuh orang kari ngomong we aya nu ngaliwat jang jang jang-jangan eta hayam nyileung-leum puasa teteh akibat kena puasa panas awakna bisa megarkeun nogna di loba batur geus oge kungsi puasa kitu tah megarna manggembar ngan hapur penyakit eta logikana jang dina zaman kiwari keur harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeleuan coba lo hirup geus eueuh tuturkeuneun kudu ka saha nu mana eueuh puntanganeun sementara nu rek dipuntangan teh buat mak keur kepentingan pribadina badina we Cumuhun Pak jadi wakil rakyat orientasina deuleu kana kakawasaan dek ngadon usaha mana ngawakilan rakyat teh apaan diwakilan ku manehna maokna bangsatna beungarna boga mobilna teh diwakilan ku manehna mijah ngan kana kejahatan kena badul urang mah budal badil we akeun bae antep da moal salah surupna panon poe ah eta we teu tah kitu cing boga pamadegan panon poe mah keun bae antep nu kalaritu teh urang lalajowanan oro kaya da ngaruksa ka negara jeung ka bangsa kudu cicing kuring kumaha bek
badir yang baligo gede-gede tuluy nah ai pangeran baligo pangeran nepi ka di mana-mana baligo natenya tak karya tidak kun payakun naon baligo pangeran itu tutuwuhan tatangkalan kulobana tatangkalan biji cai jadi kehidupan tuh karyana heula mata ulah waka gambarna heula karyana heula nyaahna heula ka masyarakat teh gaweana heula nepi ka jelema anu ngabogaan pamadegan mah teu aya deui pangeran anu wajib disembah angin Allah bongana karyana di mana-mana hari ieu lain karya mana nama ngadon maok ka cenah teh grape lain ceuri jadi pekrek wae tak itu jang cing jadi tuladan suri tauladan keur balarea atuh heulaanan aya di kampung ieu cing manfaat alhamdulillah Pak malah ai kulobana baraya mapan urang teh di mana-mana teu susah-susah teuing heuh kuloba baraya loba batur teh eta habluminanas teh teh yani dibobakan buah dua baru kana glosir teh glosir kaos kaki bapak beli peryogi kaos kaki atuh keur naon keur kupluk Kang Dul Kang Moko di Radio Alba pan kara rumplit teh Om Sano Ibu Nining buah dua papan urang teh loba baraya mah pan teu susah udud oge nya pan urang teh Pak susah udud teu susah aya pangabutuh teh nya Kang Dokter Rado di situ Raja ka dieu Kang KE teu hese keur pakumaha paingan cekolot baheula boga musuh hiji heurin boga dulu 1000 lieur sok ngarinyem duit lain abdi teh ngimpi Pak ngimpi naon sih lagi ngimpi eta ngimpi karageragan bentang jocele teh dina lahunan bentang teh nya aya laguna teh no, bentang kecil di langit yang bihun amati naon Pak aya nu heureuyan macana bakal naik pangkat seuling teh ada lain pegawai negeri kuring mah di mana jalanan naik pangkat oh iya mah babaledoganana enggak tunggu baledogan kumaha lamun keuna ka hansip tak kitu jang malihan Pak Audi teh sono pisan ye ka urang dieu nya ge awak bari jeung kieu ye gering ka urang Cibangkung nya kan urang Cibangkung teh irah rek lempeng nya mun bengkung teh kudu diurut ye ada ngaran eta ngaran lemur oh ai memang ai ngimpi mah Pak buahna tina sare pana yang ngimpi ka impikeun ka bawa impi atunya mudah-mudahan sing ngimpi bener mudah abdi pada ngimpi kieu nyaho-nyaho ngamlong enak kacur teh iya kenyataan ai kuring mah ngimpi bersin dina impian teh bersin gitu nya iPad teh bulu ucing kana irung nya da sare teh jeung ucing wae kuring mah palingan anak kucing juga sia saware Uir Pendra barang nuju aya dina satengahing obrolan sapraptane pun Prabu Batara Kresna kairing Raden Gatotkaca sampun dumugi dateng ngarsa Kakang Semar
cecerowokan naon Gede angin jeung cecorowokan. yang gede angin yang cecerowokan ieu teh Rareun teh. naon teh sing jeger teuing ah Ot Tah, Kade. Ot naon Asia naon yang jadi dalang sih teh Ari apa naon ai bieu sia-sia pot-potan teh oh nya teh abdi ge keur ngupingkeun ulah kaget Kakang Semar aya tamu Pak tuh